Si bete kemana biasa kuliah latuin nyawa aing teh keur kieu haresekeun jelema teh tinggal keun kitunya ada ditinggalkeun ieu karunya barudak cara rapi hari mana geus di mana heula atuh pas ngatur si mama balanja palingan atuh di daguan teh menilila arek ditinggalkeun karunya barudak atuh hari mana geus di pasar mah hega dia teh mau baso boro-boro inget kana dahareun buru-buru inget ka mana geus nungguan lila geus pasti dah ngajalan ke motorna ke kebutannya itu ke kebutan biasa wae ngajalan ke motor mah ning kamari mah basa jeung uni ke kebutan wae hari maksud maneh ke kebutan teh ngajalankeun motor atau ke kebutan ngebutkeun baju kamari maning pas jeung uni ngajalan ke motorna sebar ngebutkeun baju atuh eta maling ke kebutan motor tapi ngebutkeun baju heeh dia pasti terus mama ngebutkeun baju teu teuing ngomong jeung Nuriot mah teu nyara rambung. Adegan di balik layar. Sini kelak. Oh, cuma fokus tar dede aing. Palingan atuh lila baru non tadi. Atuh ari mana geus di pasar mah hega tuh ka mawa ka dieu teh. Boro-boro. Pokoknya sia. Itu pokoknya yang serius. Atuh ari geus di pasar mah heg mawa ka dieu teh atuh baso. Soalnya atuh ari mana geus di pasar mah. Naon? Boro-boro inget kana daharan. Kumaha teh? Dahareun. Boro-boro inget kana dahareun, balik oge buru-buru. Deui. Minta teh deui. Hap geus. Boro inget kana dahareun atuh. Geus pasti da ngajaran ke ngarek.